Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu bade ngalajengkeun carios Munjung Pocong dina seri ke-18. Sakumaha biasa simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh oge bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi daya mangan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan urang sarerea. Nya supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu kalajengan carios dongeng Munjung Pocong dina seri ke-18. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, nalika obrolna Mbah Junet jeung Mang Suradi harita ngeunaan zaman baheula, teu lami aya mobil taksi ngalangkung muru ka lembur. Taksi di mana nya sur lebet ka lembur? Nah sugan aya nu mulang TKW ti lembur urang teh. Taros Mbah Junet ka Mang Suradi, dupi nyangka aya nu mulang tina damelna ti luar negeri para mitra. Terang bah, emang aya kitu wargi urang teh anu janten TKW? Waler Mang Suradi, pada sami ningalna nanging teu pasti keur ngajawab saha nu dibantun di mobil taksi harita. Ya si Isna saurna pan anak Mbah Ajum, pan anjeunna di luar, janten TKW terus kenging 2 tahun. Panginten sugan mulang tadi teh. Panginten bah, pamugi we saha wae dulur urang anu nuju aya di luar negeri sing salamet, sing barokah, sing hasil. Angkatna salamet, uihna oge salamet, amin. Waler deui Mang Suradi para mitra, sami keneh can terang sanu dibantun anu aya di mobil taksi tadi. Sabina tos terang sur, ngeunaan uhar ayeuna, da saurna mah tos janten juragan di kota. Malihan kamari kongsi ka lembur teh, geus mantul mobil nyalira among ka bumina Dakim. Taros Mbah Junet ka Mang Suradi, nu dialih kana nyarioskeun Mang Uhar nu tos robi nasib janten juragan para mitra. Oh sumuhun bah, kamari basa anjeunna mulang teh kongsi papasan sareng kuring di jalan, kongsi ngobrol sakedapan malihan. Wah bah, Uhar mah katimu nasib alusna di kota, saurna mah bisnis perkayuan anjeunna mah di kota. Walerna Mang Suradi ka Mbah Junet bari ngudu deui duduaan dihandapeun tangkal jambu harita para mitra. Ya kitu geuningan sur, jelema mah teu aya nu terang teh leres kana nasib batur. Satadina mah terang sorangan, model Uhar pan ulah kuli kawas urang. Malihan manehna mah kongsi nganggur lami eta teh. Dugi beurang fitnah harita mah ku ugel rea. Tapi geuning pangdumugina urang nu terang ayeuna kumaha? Geus janten juragan we. Kitu adegaran nasib mah teu bisa ditebak-tebak. Sumuhunnya bah, Uhar atuh terang sorangan atuh urang ge. Jelmana sakola ge ukur nepi kelas 1 SD, ukur bisa calis tung hungkul, tapi ari nasibna alus mah pan teu disangka bakal kitu jantena. Ya saha nu terang si sur, pan tadi saur abah oge kumaha? Ayeuna maneh oge mumpung janaga masih jag-jag, geura dituteang pakaya. Tong saraning abah si jauh kannya. Sanu terang oge isuk pageto maneh teh janten milik awas Uhar. Amin bah, nuhun pidoana pamugi we ari silih saya doakeun mah tiasa manjangkeun duduluran jeung rejekinya bah. Nya panginten kuring mah bade teu heula bah mulang, sugan abah mah masih bade ngaso nya mangga atuh. Bareng asura abah ge bade mulang da tos rengse kulina oge. Nya harita sasarengan mulang Mbah Junet sareng Mang Suradi dumeh tos rengse tina kuli di poe harita para mitra. Para mitra kaum dangu, wayah beurang anu ngagentrang. Ting karicik sorat cai di kocoran ti seger herang ngocorna, maklumna di pagunungan para mitra sanaos siang angin mah teu weleh ilang.
Jukut-jukut di pasawahan janten ciren kasuburan tatanduran jeung awi gledegan ciri hirup pagunungan. Kiwari dicarioskeun Mang Ugel jeung Nyi Murni nuju dongkap ka kolot Nyi Murni nya teu sanes bade masihan beja anjeunna katimu usaha nu moal lami bakal mantun si Encep pikeun sakola di kota. Nya saur mama keun we heula si Encep mah di dieu sareng mah oge Anggi. Ari Ugel jeung Murni tos kapangi usaha nya syukur ngaran kolot mah seneng ngadangu jeung nempona. Kocap nama ayem nu harita bari nyugahan minantuna wedang kopi jeung goreng cau para mitra. Ya gitu gel, leres saur mah oge langkung usahakeun we heula perkawisin Encep mah sakola di dieu. Nanggung tutukeun we heula di lembur. Ari mane bade masihan jajan nyapan bisa mulang sasasi sakali sareng Murni. Rewong tembal Bahdur Minto salaku akina si Encep para mitra. Nini jeung akina langkung palai si Encep keur lajeng sakola heula di lembur. Kagok nutugkeun teu kedah heula pindah ka kota para mitra. Nya Murni mah teu langkung ka bapana wae mah. Pami si Encep di dieu heula nya Murni mah mangga. Dupi da percanten aya emak sareng abah. Gampil mun aya nanaon nya kantun abah nyusul wae ka kota. Tembal Nyi Murni para mitra nyerahkeun kapalaina ka Mang Ugel nu janten salakina. Ari Ugel si mah mangga teu kaberatan pamilares kapalai emak sareng abah kitu mah. Ongko dipikir-pikir pan mun si Encep dipindah heula ayeuna ka kota bisi ngarasa asing anjeunna oge. Da di ditu pan teu acan kenging batur benten sapertos di lembur. Tutur waler Mang Ugel harita nu tangtosna eta katetepan bade nitipkeun wae si Encep mah ka aki sareng ninina. Nya samentawis ieu mah kitu dugikeun kalulus sakola para mitra. Ya syukur pami maneh ngerasakeun mah janten teu abot pikir abah jeung emak oge di dieu ngurusin Encep. Oge abah ge sami ngiring seneng ayeuna ninggal maneh jeung Murni aya parobian hirup teu cara kamari gel. Mas Rembel komo ayeuna marencana bade ngadamel gedung oge di lembur. Nya syukur gel janten aya hasilna maneh teh usaha. Kocap Bahdur Minto nu saperkawisna terang kaputusan Mang Ugel dume si Encep tetep heula ngiring jeung anjeunna. Nya salian ti kitu para mitra memang leres da parobihanna Mang Ugel oge nu geus kapanggih nasib janten bungah keur ningali kanyataanana. Syukur pisan bah tina kanan kahoyong Murni oge ti kapungkur teh palai tiasa gaduh usaha sareng aya leuwihna tina pakaya teh. Malihan Murni oge ieu teh bade ka bumi Cetati. Bade naon ka si Tati Mur? Itu mah bade naroskeun manawi anjeunna masih butuh damelan kalersan Murni teh butuh kangge anu babantos di warung. Si Tati mantos di lembur Mur, di lembur salakina. Anjeunna mah ngiring kaditu saurna mah ngiring icalan sareng mitohana. Kitu mah nyantos atuh pami kitu mah teu cios bade di tepungan oge. Sugan teh aya di lembur. Tadina mah manawi aya sugan, ieu mah sugan teh anjeunna teh masih butuh damelan. Walerna Nyi Murni para mitra nu teu cios bade nepungan Cetati sabab diwartosan ku Ni Ayem anjeunna tos teu aya di lembur. Nya teu lami Bahdur Minto pamit bade ka kaler. Saurna waktu siang diwartosan ku tatanggina aya nu kenging kapapaitan bade dimakamkeun sonten harita oge. Oh nya Mur oge gel dikantun heula ku abahnya bade ka kaler. Tadi teh kawartosan waktu siang ku Mang Caswad dupi putrina Juragan Rasman saurna mah maot bade dimakamkeun sonten ieu oge ieu teh. Kocapna Bahdur Minto harita cengkat lajeng ka dapur dibantuna pacul tur disanggu kana tak-takna lajeng muru kaluar beras angkat ke arah kaler para mitra. Dupi maot kunaon mak putrina Juragan Rasman teh? Teu kunaon. Sehat-sehat wae da basa enjing ge masih bulak balik eta budak teh naik andong. Dupi nama serangan jantung duka naon eta teh saur batur mah. Kocapna Ni Ayem bari harita ngocorkeun ciherang tina teko kana gelas kaca para mitra. Lajeng dileueutna dupi ngaraos haus dina nyata ngobrol panjang ti satadi jeung anak oge minantuna.
Dupi ari murni bade meting atanapi mulang ieu teh Neng. Taros deui ni ayem kan Nyi Murni. Nyi Murni oge geus surti kana cara Mang Ugel nu mere isyarat tina kedip socana nu ngamaksud bakal ngabongkar makam nu maot tadi pikeun meunangkeun syarat nu katilu dina nyumponan syarat nu dipibarang ku Ki Narjiman para mitra. Panginten uihna subuh mah ngarah aya andong anu ngalangkung ka stasiun. Dupi pan teu aya taksi di lembur mah teu sapertos di kota. Walon Nyi Murni nu teges bade meuting di bumi indungna, nu sing horeng oge mobil taksi nu kongsi ngaliwat tadi Basabah Juned jeung Mang Suradi di sawah teh nyaeta teh Mang Ugel para mitra sareng Nyi Murni. Para mitra kaum dangu, kira-kira jam 12 peuting Nyi Murni ngalilir tina kulemna. Mang Ugel digugahkeunana. Memang harita mah Mang Ugel ge can pati tibra tina kulemna. Ditepokna kana tak-tak salakina nya Mang Ugel gancang ngalilir. Kang Ugel, hayu Kang tos jam 12. Ceuk Nyi Murni bari diuk salonjor. Buukna ngarumbai panjang teras digelungkeun nya Mang Ugel teras nembalan sanaos beuntak ku panonu rada beureum alatan pacampur tundu. Jam sabaraha kitu ieu teh Mur? Jam 12 Kang. Hayu mumpung sepi ieu lembur teh Kang. Kocap Nyi Murni tuluy turun tina paturon disusul ku Mang Ugel. Lajeng karekek mukakeun panto muru ka arah dapur jeung Nyi Murni. Susar susur duduaan harita di dapur neangan pacul nu disimpen ku Bahdur Minto para mitra. Di mana ieu teh? Pacul urut abah teh Mur diteundeuna. Taros na Mang Ugel bari ngareret ka sakur pojok neangan pacul keur dibantuna para mitra. Nya duka Kang, da biasana mah di juru caket gentong ieu tah. Ceuk Nyi Murni para mitra bari barang neangan pacul nu urut diangge ku bapana basa sonten. Nyi Murni tuluy ngalongo ka handap dipan di dapur. Nya pacul teh kaleresan aya nu janten rikat di cawelna. Ieu Kang, paculna di kolong. Ceuk Nyi Murni bari beres kagenggem tur dipasihkeunana ka Mang Ugel eta pacul teh para mitra. Diteang sing horeng mah di kolong dipan ieu teh. Kocap tembalna bari guyon harita lajeng dicepengna eta pacul ku Mang Ugel. Duduaan lajeng kaluar tina panto dapur nu buru-muruh ka arah kaler para mitra. Mitra kaum dangu, kaayaan lembur nu sepi jempling, babaung anjing nu nyieun keung beuki ngagiring sieun. Nyi Murni jeung Mang Ugel sesempodan yang jalan ke arah kuburan ngarah teu paamprok jeung jelema sejen khususna nu sis kamling peuting. Mur, cobi tingali ka kenca, aya nu liwat teu? Tarosna Mang Ugel bari waspada, sok bilihna aya nu ngamprokan manehna teh para mitra. Aman Kang, hayu Kang. Ceuk Nyi Murni lajeng angkat deui duduaan muru enggal ka jalan di pajaratan para mitra. Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 1:30 harita Bahdur Minto ngalilir tina kulemna karaos haus nu janten hudang muru ka dapur barang ngaliwat ka kamar nu dikuleman ku Nyi Murni teh pantona katinggal molongo janten sacarana harita Bahdur Minto nyobi nyauran ka Nyi Murni nu maksadna bade masian terang panto kamarna pikeun ditulakan para mitra. Murni eta panto tulakan mur bisi aya tikus. Ceuk Bahdur Minto bari lajeng ka dapur.
Sadugina di dapur harita Ciherang dikucurkeun tina teko ka gelas paranti anjeunna nginum. Teleguk dileutna pinuh ku nikmat. Rasa haus kaubaran Bahdur Minto ngareret ka panto dapur. Panto tete ditulakan ku sini nih. Nah apa asa napi kumaha ya di sini nih teh. Ceuk Bahdur Minto mastikeun panto dapur nu leres teu ditulakan, nu teu sanes urut tadi nyemurni jeung Mang Ugel basa harita kaluar ka pajaratan para mitra. Tapi itu kamar si Murni teh tetep molong geuning. Nah ayo kan barudak teh geneangan angin di luar peuting kieu teh. Apa keur miceun ka kali huganya? Kocapna deui Bahdur Minto bari mastikeun ka kamar Nyi Murni. Barang dilongok memang teu aya harita Nyi Murni jeung Mang Ugel di paturona. Neng Nong ieu teh para mitra, hapunten dongengna kapegat Neng Nongnya. Insyaallah urang lajengkeun deui wae dina seri ka-18 dina carios Munjung Pocong. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana, sapu nyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.